ibu bapak sadaya urang gambarkeun heula tak kotok. Eta kotok lamun digiringkeun paburiak lamun ditungtun meron eta kotok ngaranna leres teu. Nah ayeuna manusia anu hirup dalamnya dari perkotaan hingga perkampungan seluruh penjuru umat Islam kabeh lamun digiringkeun ku kiai, digiringkeun ku ustad, digiringkeun ku ajengan, bahkan digiringkeun ku aparat kana jalan kehadiran kalah ka paburiak lamun ditungtun kalah ka meron. Naon bedana eta jalma jeung kotok bener. Nah ayeuna kotok kakaratak neangan sayang hayang ngendau dina sayang ari geus dijieunkeun sayang kudu gaduh. Nah eta kotok angger tadek ngendau dina sayang waler ibu sing jujur eta kotok kedah dikumahakeun. Nah ayeuna manusia oge ibu sare kerjaan amas mah doang nu heueuh kakaratak hayang asup ka masjid. Kerjaan musola mah doang nu nya ngabutuhkeun hayang asup ka musola. Kerjaan pengajian mah doang nu heueuh ngabutuhkeun ka pengajian. Ari geus aya masjid, geus aya musola, geus aya pengajian. Ari kalik tadek geus kana masjid jeung kana musola. Coba eta jalma kana dikumahakeun. Aya di dieu penciteun aya penyakit dohir emah geus kronis darah tinggi geus tahojang daging bes jeung kolesterol geus naik gotong ku anak gotong ku incu gotong ku minatu bawa ka tempat ngaji suga datang ka tempat ngaji nyawa coplok tina raga dipungut kudu kawasan gagalis kulapan innalillahi wa inna ilaihi. Ciri jelema normal oge ibu aya 3 mana ciri normal aya 3 hiji lamun panggih jeung jelema geus kolot aki-aki atawa ni hate ceurik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu ibu atau bapak eta normal ngaranna. Nu kadua ciri jelema normal upami tepang sareng urang kali bocah lanang maupun bocah wedon hate ceurik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu putra atawa incu ta eta normal ngaranna. Nu katilu ciri jelema normal upami tepang sareng awewe geulis poho ka pamajikan ku maneh ta eta normal ngaranna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sawit anu ngajawab salam muga-muga ya Allah sing loba duit. Daun salam daun mantang anu ngajawab salam muga-muga ya Allah sing kabalayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi annara jami'al wujudi bi maulidi sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Idh laulahu lakanat ahwaluhum akbaha minal an'am. Wa ala alihil bararatil kiram wa ashabihi masabihi dhulam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumit tantiku fihi jami'ul a'dha'i wa yabkamu fihi lisan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madamatil awqatu wal awan. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'an bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel ini Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Al-ayah walidzalik bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadits wa qala nabi aidan fi haditsil ukhra bismillahirrahmanirrahim syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al hadits sadaqallahul azim sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adu nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adu nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Wa qala ba'dul ulama bismillahirrahmanirrahim wa ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila rafa'allahu ta'ala al-qahba wal waba'a wal haraqa wal afati wal baliyati wa nakabati wal bughba wal hasuda wa aina su'i wal ususa an ahli dzalikal bait. Kama qala peribahasa qalat baheula khawatir di zaman kiwari loba parawan ndung sakola ndung ngaji ka hayang kuli ka luar negeri ka Saudi atawa ka Abu Dhabi digawe taya jabi siang wengi ngepel jeung nyuci aya takarasan di luar negeri balik ka bumi bari buk disegi geus wani make celana begi atawa rok mini aya nu diome pupur pipit tadi kabantu ibuna heur cai akhirna lempang ka sisi cai ngakuna dagang sarimi jeung dagang kopi sing horeng dagang liang iblos kadinya aya nu kitu aya. Sedangkan khalaqallahu azwaja Allah parantos ngadamel nyiptakeun kana alam azwaja jangkep-jangkep. Masya Allah bahwa alam selain daripada Allah eta namina alam. Gusti Allah ngadamel kana alam dunya azwaja jeung alam langitna Gusti Allah ngadamel kana beurang jeung peutingna Gusti Allah ngadamel kana poek jeung cangna Gusti Allah ngadamel kana luhur jeung handapna Gusti Allah ngadamel kana hujan jeung halodona. Gusti Allah ngadamel ka parawan jeung pamudana aya pamuda endung sakola endung ngaji aya. Loba pamuda endung sakola endung ngaji ka hayang kuli ka Bekasi digawe dina konveksi aya tak kaujina konveksi balik ka bumi nu diome teh aya jabi siang wengi gapleh jeung remi aya akhirna lempang ka sisi cai nungguan nu dagang liang epan sangkep cenah jeung jual beli palurah tadi dia taros aya saware nu ngawaler aya urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan doa urang dijabah sanes murupakeun doa berenang siang muga-muga ti ayeuna dugikeun kapayunakeun sing diteu ayakeun amin ya robbal. Hadiratul kiram Bapak pengatur acara pemindah waktu garisnya ngeyeng Bapak protokol itu MC Master of Ceremony anu kusim abdi dihormati dihargai ditaati urang doakeun sasarangan moga segala tujuan sing dikabul Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Bapak alimil ulama para hujajul qurama para kiai bapak qori ikhwan santri anu alhamdulillah perantos hempak marbayak di lebat MTS dalam arti MTS teh majelis taklim sementara auni ngaran hapunten bahaji kasepuhan sadayana tatiasa ditataan satu persatu na ta'liman wa takriman li ilmihim wa umurihim anu perantos nampi kamuliaan ti Gusti Allah mudah-mudahan sadayana sini tambih-tambih kamuliaanana amin sareng mudah-mudahan sini paranjangkeun di suana kali di suana barokah amin dijabarkeun rezeki anu halal pikeun ibadah sareng muga-muga sini paparinna pasien keturunan putra putri saleh sareng solihah ya robbal. Para bapak, para ibu, para pemuda, para perawan, bapak-bapak tersayang, ibu-ibu tersanjung, perawan terkelana, pemuda terpesona anu sami hempak marbayak di areal sekolah ieu mah nya. Oge sagalana ku simadi sadayana ku simadi dihormati mudah-mudahan ku Gusti Allah anu hadirna dina poek muga-muga sing dipoekeun hatena. Anu hadirna dina caang muga-muga sing dicaangkeun hatena amin. Sawang Sulandi muga-muga anu hadirna dina poek muga-muga sing dipoekeun hatena dina jalan maksiat ka Allah Subhanahu wa taala amin. Anu hadirna dina caang muga-muga sing dicaangkeun hatena dina jalan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Oge teristimewa sekali para panitia penyelenggara PHBI anu alhamdulillah sadayana para panitia korban harta korban tenaga korban pamikiran bahwa beberapa tepati mirasa dahar beberapa penting teu tiba sare ku mikiran rek mauludan muga-muga sakecel kakesang sarengapna amakan sain panangan saleng kasampean sakiceu panon muga-muga sing jadikeun ku Gusti sebagai amal ibadah amin ya rabbal. Oke tilap ka Bapak Al-Mufadol aya Bapak Lurah ya. Bapak Lurah, Wakil Lurah, Ibu Lurah segenap lapisan tokoh masyarakat Kampung Baluknya apa Kampung Baluk emang benar ya. Kampung Baluk segenap lapisan tokoh masyarakat Kampung Baluk para aparatur pemerintah tim mimiti sipil maupun militer RT RK Hansip Wandra Cacah bocah pemudi pemuda harapan bangsa rangda janda perawan duda dari tingkat anak-anak sampai tingkat nenek-nenek pokoknya terpilih kasih kerok batok waktu kucabut ceramit guting pita urun suluh kompet daun anu nuju istirahat nuju ngopi nuju ngarokon nuju diuk nuju ngadapang nuju nangkarak anu hiji ngadapang hiji nangkarak anu sekaligus kusi mali hormati moga-moga ku Gusti Allah sing dimuliakeun amin ya rabbal. Kasuksesan, kajembaran, kebahagiaan, kenurgaan, kegembiraan, barokah, selamat ridha Allah dunia akhirat muga lempekeun wabil khusus kasadaya masyarakat amin umumna kasadaya para pejabat amin
upami para bapak, para ibu, para pemuda, para perawan, bapak-bapak, ibu-ibu, abah kolot, jeung ambu, anak cikal, jeung anak bungsu mitoha, jeung minantu tadaek sarolat, moga-moga sing daek ngodoan jeung daek tobat, amin. Lamun aya keneh manusia hirup di alam jasa satang karaking jagat satang kubing langit wani ninggalkeun kana salat kari-karik tadaek ngodoan jeung tadaek tobat, yakin kullah bakal dilanat, bakal disebat malaikat, bakal dihewaan masyarakat. Benar ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sapantesna urang sadaya ngucapkeun kalimat tahmidiyah alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala bahwa urang sadaya alhamdulillah dinaungi anu bahagia urang tiasa riung mungpulung bongkok nyok tepung amprok jonghok dina raraga sagamleungna masyarakat di dieu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi urang kabehan dengan keadaan sehat wal afiat, moga-moga urang kabehan ku Gusti Allah sini panjangkeun umur kalian umur anu barokah, amin. Anu kadua kalina moga-moga urang bisa kumpul na wengi ieu, moga-moga urang kabehan ku Gusti Allah sini dihampura tina sakabeh dosa, amin ya rabbal. Anu kadua kali sih mari syukur alhamdulillah bahwa dina wengi ieu saala kadar abdi teh bisa mengisi kekosongan waktu ngaji ngaranna bari mawahat teh kabungahan bungah amaryuta kagiri-giri, bungahna abdi hese ngabandingkeunana gunung karang gede bahkan gunung-gunung anu lain ogeh galalede, tapi lamun dibandingkeun jeung kabungah abdi gede keneh kabungah abdi naon dasarna alhamdulillah dina wengi ieu saala kadar tadi teh abdi bisa mengisi kekosongan waktu ngaji ngaranna bungahna teh abdi dihadiranana ku jalma-jalma anu harirup. Nu maot mah teu aya bener teu sugana urang tengah ngaji cunihil bae mah teu aya, alhamdulillah lantaran abdi mah bapak ibu sadaya pang teu sanggupan eta ngaji di hadiran kuno para raeh teu sanggup abdi mah ieu ge ki Ian ngebel kasih abdi bahasana kieu cenah ka Andi aya waktosan teu dina wengi ieu pan abdi jawaban ibu bapak sadaya A2 hiji asal cager anu kadua asal sempat insyaallah abdi ka mana-mana ge datang ngeun abdi mah sok make persyaratan syarat ti abdi mah di manakala abdi ngaji di hadiran hayang kuno harirup ndung kuno para raeh lantaran pana aya opat perkara aya opat rupa di mana kala kurang dipigawe laksanakeun eta teu berguna teu berfungsi teu berfaedah, hiji mere dahar kanu seubeuh, dua mapatahan kanu sare, tilu ngahudangkeun kanu maot, anu kaopat marawanan kunu peluh eta teu berguna eta. Leres hiji mere dahar kanu seubeuh sanajan daekeun maaf bapak eta urutna moal peti gede, dua mapatahan kanu sare sanajan kieu ngacah ngai blak-blak tapi nu dipagahana sare maaf mun HP teh mah teh sinyal teu nyambung. Anu katilu ngahudangkeun kanu maot sanajan mangrupakeun digusur ku beko 7 nyaring deui mah moal, anu kaopat marawanan kuno peluh sanajan maksakeun paling ge beuheung dicakar ku pamajikan. Leres geus kuana tina hareup ieu urang ngadoa ka Gusti Allah amin ku sadaya muga-muga doa urang dijabah, muga-muga urang kabeh ku Gusti Allah sini panjangkeun umur kalian umur anu barokah, amin. Dijelmarkeun rezeki anu halal pikeun ibadah, amin. Sareng muga-muga urang kabehan sing enggal nasib tiasa ngalaksanakeun munggah haji ka Mekkah, amin. Sing kabareli sawah kajarian imah megah, kabareli mobil mewah, rarumah tanggana sakinah mawadah warohmah, dipasian keturunan putra putri soleh sarang solihah, tong wakadi marotan ku Gusti angin mautna husnul khatimah, harirupni alam dunya ulah sarusa, sareng muga-muga bapak-bapana kabehan istri-istina sing tararambah. Alhamdulillah ibu-ibu mah eta upami ngadangu bapak-bapak didoakeun istri tamah eta halis laju ngadu bae. Emang teu setuju gitu ibu teu setuju? Sok uihan di burung muga-muga bapak-bapana sadayana istri-istina sing tararambah solihah. Ya robbal ari ibu-ibu teh solihah tacan ibu atos sok waler ibu sing jujur urang ngobrol bae heulanan tos solihah tacan upami ngaku tacan ya ku abdi dibejakeun ibu ciri istri solihah merdohir aya 5 dangukeun hiji rajin make pupur, 2 rajin nyapuan dapur, 3 rajin nyayur, 4 rajin moekeun kasur, anu kalima rajin nawarkeun jubur. Lamun hayang asup ka surga mah ibu-ibu mah babari kuncina cuman aya 4. Mana aya 4? Hiji salat fardu 5 waktu, 2 puasa di bulan Ramadan, 3 ngaraksa harga diri, anu kaopat nurut ka salaki surga jawabanana eta. Di cenah nurutna nurut kumaha ka salaki sangkan asup ka surga babari ibu ayeuna usim halodo hese ku cai salaki hayang mandi di imah cik salaki neng ngalacai wajib eta bikang kudu ngalacai. Kadangu ku ibu kadangu. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita ialah Abdul Mahlukat Abdul Mawjudat, Rasul tercinta Presiden sedunia revolusioner Islam, ialah Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya dan tabiinnya, umumnya kepada kita sekalian sebagai umatnya yang menanti kepada syafaatnya. Semoga kita di malam hari ini wasilah kita bisa berkumpul di kampung mana Bapak? Kampung Baluk
Semoga perkumpulan kita senantiasa mengundang terhadap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal hadirin kaum muslimin hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kurah kores sangkan tereh lantaran ieu waktu geus lain waktu ieu ngaji mah ieu. Leres teu? Satu acana sim mari ngalumangsungkeun kana non berupa anu bakal dicarasan ku sim abdi langkung tipayun boh bilih emang pasti uraian kata omongan sim abdi mungkin seer anu salah lewat bahasa orang pintar tema selembut apapun angin berhembus pasti akan mendebarkan debu, seputih apapun baju tak ada yang tanpa noda, selincah apapun tupai meloncat pasti ada jatuhnya, begitupun sehebat apapun manusia berbicara pasti ada salahnya. Maka karitu bil khusus ka para dewan guru umumna kasadena pokok pertama anu ngopingkeun kana alunan suanten sim abdi, mudah-mudahan sadana sing tiasa ngagunturkeun sagara hampura ka sim abdi. Anu kadua kalina manawi cik basa sepuh teh meletah tetulangan beru tadi wengku nyarios sakacuam-cuam bilih anu kabentur tur kabentar tar kabentrok momok katajong dada kadupak iga kacolok mata herang nakala ketek-kelek kasingkur jawer katoker jangjang muga-muga sawang suleun desana sing tiasa ngagunturkeun sagara hampura ka sim abdi. Oge salajengna urang ngadoa ka Gusti Allah muga-muga doa urang diijabah sanes ngrupakeun doa barang yang intina alhamdulillah sagamleungna masyarakat di dieu bahkan dua masyarakat nguping banyak dua masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi sadayana alhamdulillah korban harta korban tenaga korban pamikiran bahwa tadi teh Bapak Ibu sadaya beberapa tepati mira sadar beberapa penting teti berasa rek pemikiran rek mauludan muga-muga nan pun rupa pengorbanan anak sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bade tuna ngajadikeun saksi muga-muga menjadikan penyelamat mina dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal. Sana muga-muga lewat mauludan ieu anu tadina tara daek salat muga-muga sing daek salat. Amin. Salatna bari berjamaah. Amin. Anu tina tara daek ngaji muga-muga sing daek ngaji. Amin. Anu tina koret muga sing barahan. Anu tina ngedul muga sing daekan. Anu tadi pahewaan muga-muga lewat mauludan ieu sing calalager. Amin. Ibu-ibu doakeun tantong ibu. Muga-muga ibu-ibu sana ku Gusti cenikeun ibu-ibu ahli surga. Amin. Anu biasana hahaok ka salaki muga-muga lewat mauludan ieu sing leungit hahaokna. Amin. Anu biasana popolotot ka salaki lewat mauludan ieu muga-muga sing leungit popolototna. Amin. Anu biasana amek ka salaki lewat mauludan ieu muga-muga sing leungit amekanana. Emang salah gitu ibu? Wihan deui burukan muga-muga anu biasana sok amek ka salaki lewat mauludan ieu muga-muga sing leungit amekna. Amin. Ya Rabbal. Ieu doa anu terakhir muga-muga urang kabehan ku Gusti Allah sing dijauhkeun ditolak tina panyakit kotok. Amin ya Rabbal alamin. Pancen adiku memang ngadoakeun pikeun kabehan masyarakat anu terakhir hanya mudah-mudahan dijauhkeun tina panyakit kotok. Ibu bapak sadaya urang gambarkeun heula tak kotok. Eta kotok lamun digiringkeun paburiak lamun ditungtun meron eta kotok ngaranna leres teu. Nah ayeuna manusia anu hirup dalamnya dari perkotaan hingga perkampungan seluruh penjuru umat Islam kabeh lamun digiringkeun ku kiai, digiringkeun ku ustad, digiringkeun ku ajengan, bahkan digiringkeun ku aparat karena jalan kahadian kalah ka paburiak lamun ditungtun kalah ka meron. Naon bedana eta jalma jeung kotok bener. Nah ayeuna kotok kakaratak neangan sayang hayang ngendau dina sayang ari geus dijieunkeun sayang kudu gaduh. Nah eta kotok angger tadek ngendau dina sayang waler ibu sing jujur eta kotok kedah dikumahakeun. Nah ayeuna manusia oge ibu saya kerjaan amas mah doang nu heueuh ka karatak hayang asup ka masjid. Kerjaan musola mah doang nu nya ngabutuhkeun hayang asup ka musola. Kerjaan pengajian mah doang nu heueuh ngabutuhkeun ka pengajian. Ari geus aya masjid, geus aya musola, geus aya pengajian. Ari kalik terek geus kana masjid jeung kana musola. Coba eta jalma kana dikumahakeun. Aya di dieu penciteun aya pancik katerangan adalah sholat di dalam masjid ila fil masjid emang bukan berarti teu sah sholatna ahli masjid terkecuali kodo demas adalah teu sampurna sholatna ahli masjid terkecuali kodo demas. Ieu mah rompok caket masjid ongkoh rompok caket musolah ongkoh maaf bapak ari ka musolah ka masjid darat. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sim abdi cumarios dina ieu pertempatan abdi teh moal pasti nanyareskeun tilu perkara diawali ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul geuh aya tilu. Nu kahiji iksaru sholawat, nu kadua ihya ussunnah, anu katilu ittiba'u nabi. Itulah ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Tilu perkara ibu abdi diawali ku perkenalan. Lantaran pepatah mengatakan tak sayang makanya tak kenal. Bilih cik bapak sareng cik ibu lain dak tanu kasep jangkung leutik eta saha gitu tah. Pan sakieu mah potongan sedang abdi mah ibu. Wih potongan sedang sakieu.
Ari nami abdi ibu henteu dua henteu tilu nya. Abdi teh domisili di Kampung Sarongge, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, warga Nesiata. Jadi ieu mah bili saha bae urang dieu keur kalangkung ka ditu atawa keur ngahajakeun abdi ngantos ka sumpingan di pinggir jalan ibu aya. Di pinggir jalan tanya di Sarongge, di pinggir jalan aya bangunan panjang, pantona seueur, jandelna seueur tah teu salah eta sakolaan. Di sekolahan kalebak nah kira-kira 100 meter rumah bapak dan didinya ayah RSSS. Rumah saya sangat sederhana sekali. Anu kedua abdi senja silaturahmi pangnampikeun silaturahmi mukoreng salina mudah-mudahannya silaturahmi urang dina wengi ieu wasilahna masyarakat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Moga-moga sesuai jeung hadis teh urang kabeh ku Gusti Allah hiji sing dipanjangkeun umur kalian umur anu barokah amin. Anu kadua muga-muga urang kabehan sing dibabarikeun yang milik rezeki. Anu katilu muga-muga urang kabehan sing ditolak tina sagala pancabalai, balai dunya sareng balai akhirat amin ya robbal. Anu katilu insyaallah abdi bade ngaji. Ngan ari ngaji kumaha abdi bae emang bapak ibu sadaya ari ngaji nu kieu mah ikuti mumah moal leres we abdi mah. Abdi ge saumur ngarekana daun ceuli buleun nasira sugan aya hiji kiai gagah maca tafsir berikutna sarekeunana cik bahasa kolot nahu timu pikih kapanggih tauhid kagrid bahkan ilmu pelet ka jamret cenah kaluaran tina mauludan can ngadenge abdi mah teu can. Benang malah santren bae kabeh gimana teh ngan ngingetkeun urang ka hadisna punten bapak-bapak sadayana ulah bakal dipikiran antara saja jeung mauduna sok butosna seperti kieu sok dibacakeun ku murang kali sebelum melaksana sembahyang 5 waktu sok dibacakeun ku ibu-ibu sebelum melaksana pengajian manin taqala liya ta'alamal ilma gufir lahu qabla ayah tua upami di emut-emut lebetna eta hadis bapak-bapak nembegeh nyandak sorban ungkul rek angkat ngaji eta dosa geus murag dihampura ku Allah subhanahu. Ibu-ibu rek angkat ngaji nambege ngulaskeun nu hideung kana halis nu bodas kana pipi nu beureum kana bere ibu rek angkat ngaji eta dosa geus murag dihampura ku Allah subhanahu. Ibu-ibu sok ngararaji tara ibu asa luar biasa saminggona ibu sabaraha wangsulan ngajina 3 wangsulan luar biasa emang leres bapak kiai bapak lurah terus terang bae naros ka ibu-ibu mah eta ngalehkeun ka bapak-bapak luar biasa ngajina. Tara rampil deh sok perhatikan orang anjing keneh tos dangdos kasalaki nyarios wawartos nyuhunkeun artos bade ngangos moal ilung oyos ibu-ibu eta bener tante ibu komo ibu RT masya Allah guru ngaji ge can hudang kumaha geus kakarawak kana sapeka laju bae kapan cik ibu RT assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peratosan ka sadaya ibu-ibu nanti urang pangaosan abdi kieu di sorangan bae cik batur sabodo abdi salawatan heula Derbe innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima bari yang tepati cager mah eta ge lain sholawat tuh dibaca. Ikhwan-ikhwan sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban sebab itu kadang we ku ibu-ibu anu polongo bari ngagusai we nyeusehan kumaha buktosna aing oge geus nyaho bahwa ieu pengajian tapi aing moal datang sebab loba paga bener teu aya nu kitu aya tapi henteu ibu-ibu teu kitu alhamdulillah tara rampil ibu mah ngeun eta lamun asup ka pangajian udah mun teu juruti hang teh nya kumaha boy ibu-ibu mah kiai ngaguruh ngomongkeun hukum kumaneh ngaguruh nyampal opak sampe lebah di itu tapi naduka di dieu mah beda jeung bapak-bapak melusup ke pengajian di mana bae tempatna di majelis taklim di musola di masjid jempling bapak-bapak mah luar biasa horengan mah kupu untir ramat lancah dina kelor sugantah ngadungkuk mikir horeng ngacah bari molor bapak-bapak eta beda jeung ibu-ibu alhamdulillah ibu-ibu masuk perhatikan kurang ngajina ibu-ibu mah rame muludanana rame rajabanana musawarahna bulan puasa taraweh nage ngiridit nage nyokot bang emok ge ngomongkeun salaki ge ih segala rame di dieu mah nya emang sok aya kitu ngomong ke salaki di aya ieu mah cik teh sarti iya beneran ngomong ke salaki cik Al-Qur'an kapan hunna libasul lakum wa antum libasul salaki pakaian pamajikan pakaian salaki lamun eta bikang daek ngomong ke salaki teh benten doang nyuek-nyuek baju sarangan bener teh
sabalikna deui lalaki ge lamun daek ngomongkeun kana jadi pamajikan eta teu aya beda dua ngarajit rajit pakaian sorangan ieu mah pakaian sorangan dirajit ku sorangan bener teu ngeun abdi mah teu maido eta kabaris ibu-ibu anu sok ngomongkeun salaki naon sebabna ibu-ibu mah moal ngomongkeun ta ka salaki lamun salakina nu teu piamongeun leres teu Bu ayo geus teu piamongeun kumaha segala macam kudu kubikang bener teu komo musim pagawean di abdi mah daerah petani ieu pan kudu ilu eta bikang ka pagawean bener teu ngoyos tandur kudu kubikang balik di pagawean kapan dong los semak basa galak kudu dibawa ka para pembe kudu kubikang bener teu aya kumaneh keton banyak ibu kana keton nyaho komo datang ka tengah peuting salaki pamajikan manyang urusan anaknya hayang dahar nungguan kumaneh nya peuting nya carape bener teu aya kumaneh kala kulutrak mukakeun lawang tos nguseup atuh teu piamongeun kumaha coba ge ibu-ibu abdi mah teu maido eta kabaris ibu-ibu bener na kitu nah emang nage eta ibu diberi kelebihan ku Gusti Allah pagawean 4 rupa bisa dipigawe sekaligus bener teu sok perhatikeun kurang leungeun kencang ngelek anak leungeun katunga guar-guarangan suku ngepel sekaligus aya hiji deunan aya eta sungut nyarekanan salaki ibu-ibu eta beneran ari ngomong eta bikang mah emang moal eleh ku lalaki mah naon sebabna bandinganana lamun lalaki sapoe ngomongna 500 awewe mah eta 2000 bandinganna luar biasa bener teu sok contoh kumaha ieu ibu-ibu rek muludan ayeuna ditanya kurang lamun lalaki mah ditanya misalnya lamun rek ka kantor rek ka pasar rek ka sawah misalnya paling kieu ungkul bapak bade ka mana bade ka sawah entos sakitu ungkul ari bikang mau ditanya doang kumaha jawabanana contoh ieu bikang rek ka pasar ditanya kurang ibu ece eteh bade ka mana bade ka pasar cenah bonya rek muludan teh boga ka bawang-bawang acan nya cenah heuh salaki abdi ngedul tuh sabaraha coba jawaban atau hiji nu nanya masa nu nanya muludan kumaneh jawaban bea ka mana-mana bener teu ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu tadi teh hiji tah jeung deui di manakala jalma maot keur ngaji maot di tempat ilmu jaminan maot na maot syahid alhamdulillah geus abdi nitip berat ka urang dieu ka sapuna ka anomna ka bapak-bapak ka ibu-ibu bilih urang dieu anu katarajang panyakit encok geregeseun matewakeun nyeri cangkeng nyeri sirah nyeri hulu nyeri huntu nyeri mata sisul 7 tibar 8 purawi 7 belit penyakit batin sirik pidik ini haok kaplok guntur batur kabeh coplok bawa ka dieu kana ngaji ibu penyakit dohir emah geus kronis darah tinggi geus tahojang daging bes jeung kolesterol geus naik gotong ku anak gotong ku incu gotong ku minatu bawa ka tempat ngaji suga datang ka tempat ngaji nyawa coplok tina raga dipungut kudu kawasan gagalis kulapan innalillahi wa inna ilaihi insyaallah mata syahida maut na mausud hese neangan sakat oge kumaha cik incu jeung minantu menang ti beureut tambaing ago gotong datang ka dieu henteu maot sabodo minantuna tama penyakit batin ibu basale penyakit hate karena eueuh puna lamun lain ku ngaji mah geus ngararaji bae insya lantaran penyakit hate eta disasage daekeun bae di padagang daekeun di tukang ojek daekeun di patani daekeun di pajabat daekeun di baris awewe daekeun bahkan di kiai jeung santri ge daekeun bae eueuh puna lamun lain ku ngaji mah geus ngararaji bae insya Allah taya ari abdi ngaji moal lepas tina 3 perkara lantaran eta lamun ngomongkeun 3 perkara seueur bapak ciri jelema baleg aya 3 ciri jelema geus kolot aya 3 ciri jelema normal aya 3 anu ampir ilang dalam umat Islam aya 3 perkara 17 anu perlu kurang diperingatkeun silakeun aya 3 hiji 17 rakaat salat fardu 5 waktu 2 17 Ramadan nuzul Quran anu katilu 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bener tante ciri jelema balik mau dikomentar ku abdi ulah-ulah para bapak, para ibu, para sepuh sehingga pun murang kali geus apaleun bahwa ciri jelema balik aya 3 ciri jelema geus kolot aya 3 mana ciri jelema geus kolot aya 3 hiji waos beres jadi ompong 2 kulit pengker jadi peot anu katilu rambut hideung jadi bodas tah eta kolot ngaranna tapi kadang-kadang jelema aya potongan doang budak keneh aya buuk dong kalapas sagelap aya anu kitu di belah ditu mah duka di dieu mah berijeng make anting kadang-kadang make kongkorong bari leungun emas idi lalaki mah pan haram make emas heueuh lalaki haram make emas tapi dijual mah aya hargaan aya tali sapatu sabar hargana coba ge ieu mah tali sapatu dipake bawa bikang bogoh kana tuh polongo ka bikang-bikangna ciri jelema normal oge ibu aya 3 mana ciri normal aya 3 hiji lamun panggih jeung jelema geus kolot aki-aki atawa ini hate ceurik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu ibu atau bapak teh eta normal ngaranna nu kadua ciri jelema normal upami tepang sareng urang kali bocah lanang maupun bocah wedon hate ceurik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu putra atawa incu teh eta normal ngaranna nu katilu ciri jelema normal upami tepang sareng awewe geulis poho ka pamajikan kumaneh teh eta normal ngaranna leres tante ari ibu-ibu kalah kasurak
anu hampir hilang dari sarua deui aya 3. Nah ieu secara langsung ieu teh alhamdulillah urang dieu teh memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi ieu teh nakdirkeun rasa cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi beh dituna urang teh hayang balesan cintana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu memperingati Maulid Nabi basadaya emang sanes mung saukur di urang bae. Seluruh penjuru umat Islam ngayakeun geber seperti kieu dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, pondok pesantren, bahkan perkantoran pun juga mengadakan geber seperti kieu. Anu pada dasarna eta teh ngebrehkeun rasa cinta terhadap Rasul, ngebrehkeun rasa mahabbah terhadap Rasul, ngebrehkeun rasa takdim terhadap Rasul. Margi ingat kana katerangan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cik Rasul saha jalma anu cinta ka kaula maka bakal babarengan jaga dalam surga jeung kaula. Alhamdulillah luar biasa. Tapi buktikan cinta urang doang kumaha ibu tadi teh ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ayat 3 hiji iksaru sholawat nyeueurkeun baca sholawat. Ibu-ibu osok tara baca sholawat ibu osok sadinten saungi ibu kengna sabaraha wangsulan 1000 luar biasa. Tapi kadang nama punten bapak eta aya nu maca sholawat kapaksa mun aya kilat kakarak maca sholawat burisan Allah bagi tempat cager maca sholawat naga doang maca kalimat thayyibat ya lapad la ilaha il aya nu kapaksa mun aya lini kakarak daek muji gede lini gede puji leutik lini leutik puji eureun lini eureun. Ibu-ibu aya nu muji kapaksa mun aya tai hayam teu kakumah dina ubin dina teras na palupuh dina keramik bener teu kakarak la ilaha illallah podol kotok dipuji ya. Ya awas iksaru sholawat yang pertama nyeueurkeun baca sholawat. Alhamdulillah kumaha haji kasepuhan tadi entos ibu basadena ye nyeueurkeun baca sholawat boga anak palalongo bae seueurkeun baca sholawat. Nan eta anak lamun palalongo maaf bapak loba eta anak nu palalongo kade bener sok perhatikeun kurang paling-paling kalakuan nongkrong di pos kamling sering ngahehe inget kapaeh bari nu diome gapleh parukna ku malaikat tedek di tejeh he tejehan malaikat maleun kelidaneun ka ieu meuleungeun beungkung mata ti lengkar yeuh tejehan malaikat maleun kelidaneun sanya boga cimande cikalong berjamu sireng ka gunung ajian pancasana waringin sungsang bahkan doang wirus sablang menguasai jurus gunjuk lempar buah pukulan matahari lain kelidaneun tah ieu mah kareu ngagebukeun bae kelek menikah dulu kelek cukret atuh tatabangan teh urang mah nya jaki gina sot endah kitu ge endah sot endah kitu kita kudu tatabangan teu ieu mah kelek mereka deui lawan aya tiluan mitoha liwat digeroan mitoha bacana ka dieu aya naon lawan bah kurang hiji diuk mitonya polongo ka mitoha-mitohana double 5 double genep dicekel ku mitoha ditutup ku minantu cik minantu modar dia mitoha iya masalah ya besar ya Allah ya Rabbi tabarakallah. Sedangkan etano kitu maaf sanajan mangrupakan hukur lalagaan, hukur RT-an, hukur liwatan, hukur maturan ronda lamun nu diamekeun kitu memeh maot teh katepatan yakin kabeh itu bakal ilu ulah double 5 double genap koper bakal nyusul ka ditu. Koper double kosong nyusul eta. Ngagoler jelema paeh nyol kapan koper cukup hei koper nyusul. Ai dia sawa pura-pura tak kenal ka gue ini kan koper lajurin kena ka dia aing ini balas dendam ka dia gitu eta sok ya upami teu percentan enggal maot tipan geura ge upami teh kitu geura ge eta upami memeh maotna teh katobatan ari memeh maot katobatan maaf teh dosa leutik dosa ageng eta insyaallah itu yang pertama adalah iksaru sholawat nyeueurkeun baca sholawat anu kadua ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ihya usuna ngahirup sunnah ibu apa sering memuliakan Allah Subhanahu wa taala urang mengaku sebagai umat Rasul mengaku sebagai umat Islam maaf kadang nama eta kana sunnah geus tayang nyusur bae geus teu beuki eta urang. Itu adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Sedangkan kalau seandainya kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat, nyusur itu lebih bagus daripada ngalaksanakeun salat 70 rakaat henteu make nyusur luar biasa teh. Tapi urang geus teu hayang kana nyusur. Anu katilu ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ittiba'u nabi mengikuti jejak lampah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dina naonna dina sagalana tanina kudu doang tani Rasul dagangna kudang dagang Rasul bahkan rumah tangga nage kudang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pun menjadi pemimpin harus bagaikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi dagang Rasul seorang pedagang memberikan contoh terhadap umat-umatna jadilah pedagang yang adil jadilah pedagang yang jujur tapi maaf umat nama eta dagang kapan amuradul bapak wani ngurangan kiloan wani ngurangan takeran cik Al-Quran pawailul lil mutaffifin maka ari rakawe jungkrang neraka jahanam cublukna neraka jahanam jajarona neraka jahanam eta pikeun pedagang anu wani ngurangan kiloan jeung takeran
tani harus bagaikan tani Rasul, nan Rasul seorang petani sanes, tapi Rasul teh ibu memberikan contoh dalam muamalah. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi orang kadang namah ngajadi umat Rasul eta tani darapon bapak digawe di sawah hayang nanyiksirikan galengan, digawe di kebun hayang ngeser-ngeser batas tanah. Cik hadis Rasul kapan man dolama qaida siblin minal ardi tawaqahu min sab'i ardina. Cik Rasul saha jalma anu wani ngeser-ngeser kana batas tanah ulah mun kulega sibrin ukuran sajengkal eta jaga bakil kongkoyangkeun ka eta jalma 7 lapis bumi naudzubillah men. Rumah tangga Rasul dan kumar rumah tangga Rasul ya ku abdi bejakeun bae ibu hiji Rasul mah layadumu to aman. Taranya cari ngagorengkeun papaido karena papasakan uang penjikan ngalem bae nu aya mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul kantos ibu bapak sadaya duka sumping ti mana takangnya Rasul. Emang Rasul mah sumping ti mana ge sumping ka masjid heula ti masjid nembe ka bumi itu adalah Rasul. Beda jeung urang mati sawah ti kebon ti pasar ti kantor dongkapna ka bumi heula ka masjid anu utara leres teu. Begitulah sumping ti masjid Kangjeng Rasul kanu janten istri ibu bapak sadaya cik Kangjeng Rasul gelis hurung herang mun cik basa nama akang palae ngopi. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menetap kepada apa? Kepada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Istri Rasul teh ngadamel kopi ari peunteut teh ningali kana peunteut Rasulullah sallallahu alaihi. Ari sugantah lebetkeun kana kopi gula sing horeng uyah. Begitu disuguhkan ke Kangjeng Rasul mangga Kangjeng dileut kopina, begitu dileut ku Kangjeng Rasul lain rasa gula tapi rasa uyah. Nan Rasul marah henteu ditaros ku istrina Kang kumaha kopi karaosna alhamdulillah geulis raos kopi. Lamun urang coba Kang ngarasaan kumaha cik Kangjeng Rasul, cik Kangjeng Rasul tidak boleh geulis entong gelis entong ngasaan karena kopi lantaran Rasulullah pan kitu kopi segelas ibu minum sebelah kanan untuk suami sebelah kiri untuk istri. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksa istrina hayang ngasaan entong lantaran Kangjeng Rasul teh inget bahwa awe teh diciptakeun ti mana ku Gusti Allah tina tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihi, tina tulang iga teh berdekatan dengan hati, di mana kala bikang mamun kasinggung kapan cepet karena makan hati. Bener teh dikarenakan istri itu bukan untuk dihianati dan disakiti, tapi istri itu untuk dicintai dan disayangi. Bener teh kumaha ngasaan cenah Kangjeng entong emang kumaha kitu Kangjeng ka Rasul eta kopi nembe Rasul ngawaler cik Kangjeng Rasul alhamdulillah geulis karaos uyah nage. Naon istri Rasul marah henteu ibu bukan hanya berlinang air mata tapi bercucuran air mata di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun urang misalnya datang ti sawah ti pasar ti kantor ti mana bae datangna dongkap ka bumi nyuhunkeun pangdamelkeun kopi geus geulis hurung akang mah haus ya palae ngopi der dijieunkeun kopi misal kesalahan sugantah gula lebetkeun sing goreng uyah. Begitu lihat ku suamina ku carogena salaki ngele laju bae meureun mas sarmina kali dia naon cenah kasamad hei dia ngaracun tanah kayak polong ngomol gitu ya guna gitu asaan ku dia laju bae meureun pamajikan kayak kapan meureun naik ampere bener teu cik majikan menen gih ngejangkor sorangan bener teu moal teu kitu urang mah awas pakai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi dalam berumah tangga ngeunah ibu sadayana walaupun rumah tangga sederhana cik Rasul baiti jannati rumah tanggaku adalah surgaku luar biasa. Tapi ieu urang teh seolah-olah umat Rasul sanajan henteu bisa 100% saujung tai kukuna sifatna urang kudu aya layat dumut aman Rasul taranya car ngagorkeun papaido kana papasakan ngalem bae nu aya pamajikan nyayur ngekeus nyaho kana ngekeus ibu tepiran di sayur nama daun tangkil dalam lembar takokak 40 katambah ku gedang sapasti kata made ku cari yang 3 goyot tuh make sasa acan ngan diuyahan wungkul sot dina meja turuban ku saya datang sakit tos capek sereuleu diuyup ku salakina ngomong nu ngeunah bangsat nok ieu kekeus ku ngeunah teuing ieu sayur ku ngeunah teuing jak kamari ka kadarin teh siti biasa-biasa tapi ieu beunang kumaneh laku kumaneh mamu ka restoran oge laju bae meureun ka wajik-wajikan teuing ka abi mah ulah diagehan ai ku ngeunah eta di alam. Ya, layadumu aman itu adalah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi yang harus kita ikutin, maaf diterangkan dalam kitab Wakan Rasulullah sadidal haya. Rasul teh banget izin intina izin ke Allah Subhanahu. Tapi orang sebelum mat Rasul maaf bapak eta ka izin geus eueuh. Leres teh. Rasul mah saking ku izin ke Allah Subhanahu wa taala kantos duka berangkat ka mana eta Kangjeng Rasul acuk gamisna nyangkut kana kayu cucuk ibu eta Rasul teh geuneuk maleuk lantaran izin ka Allah Subhanahu. Beda jeung urang komo ibu-ibu
bener. Mana ibu-ibu? Yo, ibu-ibu muludan mah luar biasa, tapi kadang nama di kampung ieu anu hajat di urang masih kaprah ngalayan kanu hajat, mawa kercen, mawa rantang, mawa baskom, bener teu? Aya rantang jeung kercen ditiungan ari nu nyingcing tuturundulan. Aya nu kitu aya. Naon eta kitu? Endah teu endah, maaf. Lamun eta bikang daek tuturundulan, maaf ibu, lamun geus boga salaki atawa teu can, eta daek teh daek kudu ngendong di neraka 70 tahun. Kadangun teh salakina ridho kitu hepan pintu surga tercatat anti haramun ala dayus. Cik Allah surga dia haram kasuban dayus. Saha anu dayus? Lalaki salakina anu ridho boga pamajikan seperti kitu. Saha anu dayus adalah bapakna amun boga anak bikang doang kitu dilabrak bae itu ibu bapak sadayana. Tah ieu ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal hayat, tapi orang eta kaisin geus teu aya. Perhatikan baik-baik, orang udah tua berangkat ke masjid mau melaksanakan sembahyang berjamaah 5 waktu, berangkat ke masjid mau melaksanakan sembahyang Jumat, maaf masih wani keneh pakai kaos oblong. Nah untuk sah cik hukum tertutup aurat tapi geus tegablek gawirang menghadap Allah Subhanahu. Bener tah henteu? Nangtung panghareupan deui sia eta. Dina kaos belakang depan semen merah putih. Puradan. Kaos koran dibaca, jangan salahkan ibu mengandung, salahkanlah bapak yang menara buru. Usim partai rencang unggal tonggong hampir make nangtung panghareupan deui sia eta. Nah tonggong he ulah nu gede keur salat dihareupeun dibaca, nu leutik keur salat dibaca berarti usolli fardhu maghrib. Allahu akbar. Gajah dodok tengah salat bener tante. Tah iya itu adalah salah satu manusia geus boga kaisian ka Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia umat Rasul maafah ya Allah ya Rabbi, ieu rasa izin geus eueuh, pamajikan teu izin ka salaki, anak teu izin ka kolot, meh ukuran zaman ayeuna murid ge teu boga kaizin kanu jadi guru ukuran zaman ayeuna. Bener tante? Pamajikan teu boga izin ka salaki kadang-kadang dihareupeun salaki mejus kitu bae. Geus mejus ngomong ka salaki teh nya ka jauh jelema, oh burung salaki dianggap robot. Geus kitu ngomong deui teh nya ka jata bau, oh pejus kitu teu bau polok. Di daerah abdi ibu aya nu pasea tapi ramasehakeun pejus doang eta tatangga kuat kabeh nyaho. Pan cenah kumaha kieu ibu caritana boga anak leutik sedengkeun loba reungit, lamun make obat nyamuk bakar anak demikian takut kena dampak obat nyamuk, ternyata beli kolambu pan heueuh ku kitu nama eta kolambu ai reungit mah aman ngeun lamun mejus kawalahan. Dipasang eta kolambu ibu sarebet kolambu bapana putrana mamahna datang ka tengah peuting pamajikanna mejus salakina goreng bahasa cik salakina ieu mah jubur bedul mejus. Sedangkan pan bikang mah kumaha dibawana bener teu? Kalau diibaratkan dalam sembahyang berjalan waktu itu bagikan imam dan makmum, pan eta meureun makmum kumaha dibawa ku imam bener teu? Contoh keur ngadoa bae ngadoa ye ngadoa eta anu ngaminan pan kumaha imam bener teu? Imam ngadoana tegeug cik imam robana cik makmum amin atina amin moal teu kitu eta. Datang ka salat subuh ku imam doa kunut dilagukeun cik imam Allahumma hdina fiman hadait moal salah cik makmum buri amin amin. Eta ge cik salakina ieu mah jubur bedul mejus kumaha cik pamajikanana sugan aing mah moal kamu eta kurung anjing kesrek. Jam 12 lewat kiai atuh orang ieu mah hitung-hitung pengalaman jeung sebenarnya mudah-mudahan sanes beureung salit intina keleres resin muga-muga hiji aya barokah sareng manfaat keur salahna cirasan muga-muga hiji aya dina hampurna Allah sareng muga-muga sanes sing tiasa ngaguturkeun sagala hampura kasih wari patali ieu palurah ieu hapunten ieu waktosna parantos sugi mudah-mudahan sawangsulan deui intina urang kabeh ku Gusti sini paranjangkeun umur insyaallah suatu saat urang bisa ketemu seperti kieu deui amin ya rabbal. Oke sakitu anu kapiatur kirang jeung langkung nyuhunkeun dihapunten intaha billahi taufik walhidayah wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.